Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa YouTube sadena tepang desa simkuring Rahmat anu sunarya dina pidangan Karanjang Kang Rahmat nganjang. Dina episode ayeuna Kang Rahmat nganjang atau simkuring nganjang ka salah sawios sepuh ti orang tua siswi MA Al Hijrah Cikalongnya. Nyata Ibu sahabu Neng. Ibu Neng. Assalamualaikum Ibu Neng. Waalaikumsalam. Ibu Neng sareng urang kalihna Neng Resti. Urang ngobrol sabrudereun Neng Resti ngalangkungan ibuna. Bu Neng. Abdi uningan Neng Resti teh saja biti anjeunna salaku pelajar urang kali siswi sekolah. Tapi anjeunna ayeuna teu nuju ngeureuyeuh oge salah sawisna diajar dinas nya ibu nyata tari tak panginten simkuring bade naros ka ibu nu janten latar belakang atau nepi ka sang tukang ibu ngalebatkeun Resti ka sanggar tari naon tak Bu Bangga Hanya rabi mah tadi rawi teu niat ngalebetkeun ngan anjeunna panginten hoyong nyarira gitu daftar nyarira tanpa sepengetahuan orang tua ngan abi mah terang-terang nya anjeunna tos tiasa we terus tampil tiasa. Tanda saja kumaha tak ibu nah pas uninga kitu teh nah ibu teh misalkan ngambak atau napi kumaha Nya teu ngambek sih aya terus panginten anjeunna hoyong kana kesenian mah. Teu sawios-wios nya atoh we nu aya malahan hoyong ngalebetkeun nu alit tapi da nu alit ninganan teu ieu wah. Acan we nya. Acan kersa. Nu salajengna ibu ya. Naon teh ari harapan ibu ya Resti kapungkur satacan kana tali bisana kapayuna teh nah janten naonna kitu aktivitas Aktivitas biasa nya nah biasa. mau terlangkung istilah mah anjeunna kitu nya mohon Terlangkung ka hoyong anjeunna. tak ayeuna panginten nalika Resti aktif di seni tari panginten ibu naon support atau napi dukungan ka Resti sareng si bapak Ya bima yang punya orang tua mah adukung wae bari kana naon-naon oge telangkung gitu. Malahan kan wargi oge aya anu ieu sona ngiring kanu nok pelor. Nok pelor. Tah sor abdi teh kieu daripada nya tarian kitu teh puguh entos ngiringan sareng wargi gitu. Sareng teh tanggung penyaluran namanya daripada kitu mah ngaberaras panginten kana kesenian mah ai kahoyong mah. Dari orang tua mah saukur ngadukung. Tah tes jadi pemirsa sadayana geninganan di mungkin si ibu nama henteu ancrub sih dina eta teh seni teh tapi tadi aya wargina tapi urang taros sih ka si ibu Bu Neng ieu kan urang kali ibu ayeuna resep kana seni nya gitu tah badan lumaros biasana pan aya paripos di Sunda mah ibu aya teureuhnya atawa napi uyah mah tara tes kaluhurkeun gitu dina hartos di keluarga ti sepuh atawa napi aya mah aya cobi ieu aya teh ti luhurna Aya. Aya mah. Ieu mah teu aya. Asli cenah ieu teu aya pemirsa. Wah luar biasanya. Malahan ayangna da anjeunna orang Jawa ayangna. Mun rama mah teu Jawa teh dieng gitu Urang Jawa eyangna mah. Tapi putukna ieu kana seni Sunda nya luar biasa pengintennya. Luar biasa. Aya wargi teh aya mah putra ua kamari ngiringan surah anjeunna teh kana kesenianan lengser. Ngiringan grup nok pelor surah abdi teh bilih bade ngiringan mah nya mangga daftarkeun surah abdi teh murang kali gitu. Nu salajengna Ibu ayeuna urang nyambung sakedik kana situasi belajar Resti nya di sekolah ieu. Ayeuna pan nuju pandemi nya banyak jadi sekolah teh teu normal tatap muka ieu. Punten Ibu gaduh pengalaman kumaha ieu situ salami ieu ya. Nu kaalaman ku Ibu ieu situasi belajar kieu kumaha cek Ibu Ya, orang tua aja ribet serabi mah raos kene normal deui sapertos ti payun gitu. Ari kieu mah kan janten tepugu sakola teh. Tina HP mah. Sapertos nu alit kan kelas 1 ayeuna acan tiasa maca raras-raras yo langsung dipasihan soal anu. Sesah ngajarkeun kelas 1 SD teh. Ayeuna kan pertos Resti. Naon sakolana jadi tepugu we. Ai tina HP mah ninganan. Sakitu pemirsanya salah sawios kedalisan nya kedal mana gitu nya isi hati orang tua diantawisna gitu paling itu udah lebih benten sareng orang tua nu sanesna ya dina situasi corona mah kieu nya
baru dak tepuku orang tua ngaros tepuku sim kuring pan guru jantan sarua tepukunya tapi panginten ibu ieu cocobi kanggo urang sadayana panginten kanggo sadayana bade siswana orang tua sakola ieu musibah mudah-mudahan panginten urang ngadoa ka Allah si ieu wabah teh cing engel angkat gitu nya. Tah biasa urang enak panginten pamungkas mangga harapan ibu selaku orang tua ka urang kalih panginten mangga cing bager cing sehat sadayana cing tiasa ngadidik raina amin cing saloleh amin cing ieu kana ibadahna cing lalekat tah wah kalintang mulia nanya harapan istilah manujanten ibu khususna ka Resti panginten oge raina oge umum nama itu mewakili sadaya orang tua ge kitu panginten ka hidup sadayana nu marasi sakola atawa napi anu aranom keneh para mat kesami umajak yuk mengpeng ibu rama urang aya panginten urang teu kenge ngalakukeun hal anu mata sepuh urang manahna teu rawasnya tapi urang kada berikhtiar berusaha salaku urang kalih babakti ka ibu rama sanuju rama ibu urang araraya. Pemirsa cekap rupina obrolan karanjang edisi ayeuna sareng Ibu Neng salah sawios orang tua ti siswi nyata Neng Resti siswi ti MA Al Hijrah Cikalong. Mudah-mudahan ya guna manfaatna antos di video-video salajengna. Mangga ti Ibu sareng Resti kanggo tonton terus. Mangga. di like subscribe Sareng share. Ibu hatur nuhun. Resti hatur nuhun. Pemirsa sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.